para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Langsung dibantu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Ke Banten cekina jalan sumur, bras. Di Banten eueuh di dinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Da ilah para muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate, geus caang hate